Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran. Karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana nu mikalandep kana dongeng Sunda mangga diantos dina channel anu parantos disayogikeun. Dinten ulah hilap subscribe, hintun jempol nanya sareng komentar dina kolom komentar anu parantos disayogikeun. Dina danget ayeuna ieu dongeng Sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka-40 Sakumaha anu ka Bandungan ku urang sadayana seri anu sateu acana hanca urang teh dugika nyarioskeun harita Ki Bagus Seta teh nya sareng sapala putra anu nuju badanten teh ngeunaan lalayang atau nepi serat anu dikintun ku Raden Suji Angkara teh. Kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun Sareupna di Pajajaran seri anu ka-46. Ginggi anu meneko sila di juru setuju kana pamanggih Purbajaya nya da kitu pisan anu kanyahoan ku manehna oge. Hayang pisan Ginggi milu nyarita tapi kumaha carana sabab apanan manehna mah geus katalanjur nempatkeun dirina salaku badega anu ulah teu pupuguh nyoara kajaba lamun ditakol. Ginggi ngangluh tetela dina hal-hal anu tangtu ngaku-ngaku salaku badega teh ngeurad kabebasan dirina pikeun boga pamanggih di hareupeun umum utamana di hareupeun paraga gedeen nagara. Sang Purohita Kiraga Suci ngadehem pikeun meupeuskeun kasimpe meureun minang kamere isarah yen dirina rek cacarita. Kaula salaku anu geus kolot boga kabunga dumeh aranjeun anu ngarora geus boga kamandang anu daria dina nyang hareupan masalah penting. Ki Adi Yoga Citra andika kudu geus boga turunan anu perceka dina mikir. Saupama sakumna entragan ngora bisa mikir daria Pajajaran bakal tetap bisa dipertahankeun. Si Nyimas salaku rumaja putri boga jiwa anu lemes teu oleh hormat teu oleh nurut kana papagah jeung kahayang kolot. Tapi nganyerikeun hate batur pan bisa kasaksen. Tarang nganyerikeun hate batur pan bisa kasaksen sakitu Ki Adi dibere kabebasan pikeun nyokot pilihan. Tapi anu dipilih ku si Nyimas nyaeta anu sakirana bisa ngabungahkeun kolot. Si Nyimas malah mulangkeun deui sangkan kolot anu milihna. Nya sok sanajan bisa bae sabenerna mah si Nyimas sorangan ge boga pilihan hate. Ceuk Purohita Raga Suci. Geus kitu ieu Pandita Agung Karaton teh ngareret ka banyak angga jeung ka Purbajaya. Ieu dua sinatria pakuan oge manis sakitu tanggohna dina tarekah hayang mertahankeun kahormatan kulawarga. Cenah
kaula salaku pajabat bakal ngerasa wirang saupama teu boga pamadegan jiga anu ngora. Omong Purohita deui ngarangkepkeun sapasang dampal leungeunna hareupeun dadana. Kakang teh lanceuk kaula dina urusan mika cinta nagara. Sokomo salira kakang mah janten Purohita Pandita Agung ti jaman ingkang uyut Surawisesa. Tangtos bae uji sim kaula bakal disuhunkeun kamandangna tembal Ki Yoga Citra Sinembah Hormat. Keun bae montong teuing mamawa pangkat kaula da sanajan Purohita nya tetep we manusa anu teu bebas tina kakaliruan. Ngan meureun ieu mah sasieun sabeunyereun. Da ari pamanggih boga. Cek Purohita, Ki Purohita teh ngadehem sababaraha kali jiga anu rek ngawahan carita panjang. Tadi dina paguneman awal Ki Adi nyarita yen nalak jeung narima perjodohan taya kaitanana jeung kapentingan Ki Adi sorangan. Bisa jadi bener kitu. Tapi oge kudu diingetkeun yen sakapeung loba urusan anu teu ngait kana kapentingan diri urang secara pribadi, tapi loba ramat kamalena jeung urusan anu leuwih lega. Sokomo Ki Adi teh salaku gegeden di ieu nagara. Loba hal-hal anu teu ngait kana urusan pribadi, tapi ku Ki Adi perlu ditalingakeun sabab ramat kamalena jeung kapentingan batur eta teh. Yoga Citra cicingan tekung selila tumanya. Nah, aya kapentingan pribadi anu ngembet karena kapentingan negara, kakang. Cenah. Anu ditanya sakedapan mah ukur mesem. Teu salah kana kitu Ki Adi. Urusan pribadi bisa bae nembet kana kapentingan negara. Tiba heula oge urusan kula wedet teh sok mangaruhan kana urusan negara. Sok mangaruhan kana rupa-rupa kawijakan dina tata nagara. Ngurus nagara aya patali na jeung kula wedet bisa bae nguntungkeun keur nagara, tapi bisa bae ngarugikeun keur nagara. Saupama ngurus nagara anu dipatalikeun jeung urusan kula wedet teh ngan saukur dipake jang ngalancarkeun usaha-usaha pribadi. Cek Ki Purohita. Baheula hampir 800 tahun anu kaliwat urusan kula wedet ngabalukarkeun sasama kula warga jadi musuh bubuyutan kapanan. Rakean tamperan jeung Sang Manarah digaluh parasea begalan pati. Rebutan nyawa dimimitian ku urusan awewe. Sanajan lain urusan maranehna, awewe teh pajah makhluk hengker anu kudu ditangtayungan ku lalaki bedas. Ngan bae aya kalana ku masalah awewe nagara bisa robah. Pamarentahan bisa robah da silih rebut teh. Ku urusan awewe bisa jadi aya palagan bubar. Kira 200 tahun anu kaliwat ku urusan awewe Prabu Niskala. Tapi katurun tahta 70 tahun kanu kaliwat.
turun tahta kusabab aya aturan moral anu dirempak jiga anu sapele urusan awewe teh. Tapi contoh-contoh heubeul geus nerangkeun sakitu kumplitna ceuk Purohita Raga Suci. Kunaon diri jisim kaula jiga nu dianggap paling tanggung jawab ka nagara dina urusan awewe teh ceuk Yogas Citra panasaran. Sabab ieu urusan pertikahan anu ngabaud kana komara raja ceuk Purohita. Purohita Raga Suci nerangkeun leuwih jentre yen teu bisa kitu bae cenah raja ngawin hiji awewe anu geus katalian ku pertunangan. Sararea geus papadanya yen Nyimas Layang Kingkin teh geus sah jadi papacanganana banyak angga. Artina Nyimas Layang Kingkin geus jadi awewe larangan. Awewe anu geus katalian teu meunang diganggu ku lalaki sejena sok sanajan eta pangkat raja. Lamun Ki Adi ngantep raja nikah ka Nyimas Layang Kingkin, hartina Ki Adi oge milu tanggung jawab dina ngantep kasalahan raja. Raja bakal dituding ngarempak aturan moral tur bakal diturunkeun tina singasana sabab geus ngarempak aturan tritangtu di buana. Daek kitu Ki Adi milu katudingan sabab sacara teu langsung geus ngagebruskeun raja kana jungkrang dosa ceuk Ki Raga Suci bab jarempling. Baheula Prabu Dewa Niskala dipaksa turun tahta ku para resi jeung para rama sabab geus ngawin istri larangan ceuk Ki Raga Suci. Saupama ieu kecapamali dirempak kaulah salempang raja bakal diturunkeun tur bakal kajadian huru-hara di nagara. Itu ceuk Ki Purohita deui bab jempling deui ngan ayeuna mah sarerea mungguh neuteup ka Ki Yogas Citra. Bakal ditempatkeun salaku jalma anu punten jiga sarerea rek nuding yen Ki Yogas Citra bakal ditempatkeun salaku jalma anu boga kasalahan lamun ngantep Nyimas Layang Kingkin tulus ditikah ku raja. Tinggi oge milu mikir yen lamun nya ieu tradisi di Pajajaran masih keneh dipake atuh geus pasti kadudukan raja aya dina tempat anu bahaya. Nah hartina jisim kaula kudu ngalawan sakur kahayang Ki Bagus Seta ceuk Yogas Citra. Kudu dilawan. Kudu dilawan ceuk Ki Purohita. Jisim kaula mah henteu satuju ceuk banyak angga atuh sarerea pindah neuteupna ka banyak angga. Nah hamake kitu ceuk Ki Purohita kerung. Cedok banyak angga teh sinembah hormat boh ka Ki Purohita boh kanu jadi bapakna. Jisim kaula henteu ngabantah yen jisim kaula mungguh mika asih ka diri Nyimas Layang Kingkin. Namung sok sanaos kitu aya ajen diri jisim kaula anu oge kedah dijaga. Maranehna nya pihak Puri Bagus Seta tos eces. Henteu ngajenan ka jisim kaula kumaranehna cinta jeung jodoh teh dianggap hiji kaulinan. Padahal saupami emut kana cariosan Rama Purohita geuning sakitu bahaya napikeun raja anu ngarempak nikah ka istri larangan. Jisim kaula malah curiga boa-boa leres ieu ukur akon-akon kahayang Ki Bagus Seta
sangkan mun tulus kajadian raja bakal diturunkeun tina tahta. Cek banyak angga. Sarerea ngajenghok ngabandungan jalan pikiran banyak angga bieu. Geus kitu jiga anu sami samluk sarerea nareuteup ka Ginggi. Jisim abdi mah saukur badega kaulanun henteu apal kana ukuran akal-akalan di nagara. Salaku badega jisim abdi henteu ngiring ilu biung dina urusan satuju sareng teu satujuna. Kana polah jungjunan jisim abdi juragan bagus seta nyatana cek Ginggi. Sabab tetep nu araya kamanehna jiga-jiga Ginggi teh disakompet daunkeun padahal sanggeus Ki Purohita medar. Bahayana lamun raja ngarempak eta moral ku jalan ngawin istri larangan, raja bakal diturunkeun tina tahta. Sabada Ki Purohita nyarita kitu, harita keneh hate Ginggi langsung nyangka yen Ki Bagus Seta ngahaja eudeup ngasongkeun Nyimas Layang Kingkin, sangkan raja nyieun kasalahan. Ngan anu aing teu ngarti naha ongkoh embung raja ti guling tapi banyak angga teu satuju lamun Ki Bagus Seta ngabatalkeun pertunangan dirina jeung Nyimas Layang Kingkin. Meureun ieu hartina banyak angga ge ngarepkeun raja ti guling deui, cek pikir Ginggi. Jisim kaula oge satuju kana pamendaki lanceuk banyak angga yen keun bae Nyimas Layang Kingkin mah mung ari Nyimas banyak inten mah ulah dugi ka ditikah ku Suji Angkara, cek Purbajaya. Nah hamake kitu Ki Yogas Citra nalek. Ngan Purbajaya ngabab-bab jempe teu ngasongkeun alesan. Dina jero hatena Ginggi satuju kana usul Purbajaya sangkan Nyimas banyak inten ulah dibikeun ka Suji Angkara. Ngan meureunan alasan Ginggi rada beda. Ginggi teu ridho Nyimas banyak inten diparabkeun ka kunyuk jahat. Ari Purbajaya mah teu ridho teh sabab manehna masket ka Raden Dewi banyak inten. Ari aing naha teu bogoh kitu ka Gusti Dewi banyak inten, cek hate Ginggi satengah kaeraan. Peletuk Ginggi neke tarangna sorangan tepikeun ka anu araya melong ka dirina alatan heran. Ngan marelongna teu pati lila sabab kadenge banyak angga nuruskeun omonganana. Cek manehna dinamika cinta Nyimas Layang Kingkin lain ukur samet lambe. Oge dasarna lain ukur birahi tapi hayang bener-bener ngawangun rumah tangga. Tapi upami dilelewodehkeun jisim kaula ge gaduh kahormatan diri ama. Kahormatan diri teh oge kahormatan kulawarga nu matak jisim kaula nolak sapajodoganana saupami perjodohan kedah laju diteruskeun. Raja bade ngarempak aturan moral mangga teh teuing, tapi urang kedah ngalepaskeun tanggung jawab kana sagala rupi balukarna. Cek banyak angga. Banyak angga neruskeun deui omonganana cenah lamun maksa-maksa sangkan Ki Bagus Seta ulah tulus ngabatalkeun harkat kulawarga Yogas Citra bakal nyirorot sabalikna pihak maranehna bakal beukit dangu. Tiasa janten maranehna bakal loba ngasongkeun tanyakan ama samisal urang baris diperih ngalaksanakeun rupa-rupa pasaratan. Tiasa janten urang bakal dipaksa kedah mantuan cita-cita maranehna dina widang naon bae anu aya patalina sareng urusan pamarentahan, tapi anu engkena ukur nguntungkeun maranehna. Cek banyak angga.
dina jero hatena Ginggi muji karena kasangkaan banyak angga. Bisa jadi bener, cek pikir Ginggi. Malah Ki Yogas Citra oge kabireungeuh ngahuleng lila mikiran caritaan anakna. Ginggi ngawaskeun kabireungeuh paroman Ki Yogas Citra bangun anu bingung. Jeung marojeng jahate kumaha terek marojengja. Da meureun ku inyana oge kapikir yen bener loba ngelehan teh balukarna matak nurunkeun wibawa. Ngan meureun satadi na inyana mah hayang nyokot jalan tengah we gitu. Perwargi mitra kaum dangu sadayana anu masih keneh manco dina channel Dongeng Mangga, haturan ulu jeung goyah kieu ka sadayana nya. Urang rehat heula sakedap. Mudah-mudahan sadayana dina danget ayeuna nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haturan ulu jeung goyah kieu ka Mamah El Hatman di Cianjur, ulu jeung ngadangukeun ka Padede Juanda oge di Pamengpeuk Garut. Madaramang urang pamengpeuk sadayana ka channel Guru Gaptek atur nuhun pangrojongna ka Teh Reta Ersih di Cimahi sareng urang Cimahi sadayana ka Pak Permana Hadi Wijaya oge jeung ngadangukeun Pak Dadi Mulyadi di turunan Wangsa Sumedangnya di Cileunyi haturan jeung ngadangukeun Nene Yani oge Ibu Dokter Yulinda Belya di Tasik oge ka channel Unda ka Panyawangan haturan jeung ngadangukeun Pak Endang Awaludin oge di Cikampeknya. Teras manco ya. Dina dongeng sareup di Pajajaran Teh Enji oge di Pandeglang, Bapak Taryo di Jambi, Teh Kang Im Kafaroki di Banjaran, Teh Mutiawan di Sukabumi sareng urang Sukabumi sadayana haturan. Lajeng ka channel Katumbiri Sky. Haturan jeung ngadangukeun. Teh Hotimah, ka Kang Rendi di Ciamis, ka Pak Heri Buhori di Cikarang Kalijaya Permai haturan jeung ngadangukeun. Ka Pak Prabu Arjuna di Banjar sareng urang Banjar sadayana, ka Pak Yayan Sopyan di Bandung, Esther Adelaide, Kang Teh Iom Puspa, lajeng ka Pak Tedi Rahmat, ka Kang Kanu, Pak Udan Tea, Pak sareng Pak Agus Somantri atau dikumkeun we nu sanes sadayana nu masih keneh ngadangukeun dongeng. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyang kolong ting kana waktos. Mangga urang sami-sami teraskeun deui bae ieu dongengna. Kaula mah geus ngasongkeun pamadegan, tapi jalan hirup sakumna manusa memang geus aya nu ngatur. Kari urang nawe nah rek nuturkeun aturan anu geus ditangtukeun atawa rek bajoang heula neangan pilihan sejen. Kabeh ge aya resiko. Nah eta teh ceuk Ki Purohita bari amitan edeuk balik ka Mandala. Ari Mandala teh tempatna kaum agama dumuk. Samemeh ingkah Ki Purohita nadahkeun kadua dampaleungeunna babacaan ngadunga sangkan pangeus ieu puri teu dibere cobaan anu teu bisa diungkulan. Sainditna Ki Purohita anu araya masih keneh karumpul ngan pedah ukur ting haruleng we bari nangkep leungeun. Nyimas banyak inten mah ukur emok cabok bari tungkul. Saupami teu kaabotan isim kaula seja amitanun ceuk Ginggi bari cedok nyembah. Hampuranya satadina nitah andika ulah waka ngejate da edeuk malesan lalayang kaula ngan dipikir ku kaula asa teu kudu bebejana naon kaki bagus eta. Ceuk Yogas Citra bari neuteub seukeut ka Ginggi.
Ginggi surti maksud kieu gas citra nyarita kitu meureun nyarek Ginggi ulah medar eusi paguneman nu aya di ieu rohangan. Moal aya anu percanten cariosan badega mah kaula nun kitu margina samulangna ti dieu jisim kaula moal sasanggemna naon kajabi ukur laporan yen lalayang parantos dugi kepayuneun pangersa. Omong Ginggi cedok nyembah deui amitan bari gemporna ge mundur. Purbajaya anteurkeun eta badega ka hareu ceuk ieu gas citra. Sumuhun bade dijajabkeun Rama Uwa ceuk Purbajaya. Di tengah jalan Purbajaya nyarita cenah ngarasa aneh jalma pantar Ginggi bisa digawe di tempat kitu. Aduh, aneh kumaha Raden? Da jisim kaula mah aya biasa-biasa we. Paripola sadi dinten teh teu nemongkeun ketak anu aneh. Tembal Ginggi. Ngadenge jawaban kitu Purbajaya seuri mesem. Jisim kaula saperti naon anehna Raden? Ah, teu jigana naon. Tembal Purbajaya seuri ayeuna mah. Ngan kalolobaan anu digarawe di Ki Bagus eta mah songong euy jeung galade sirah. Ceuk Purbajaya deui atuh Ginggi langsung ngaragapan sirahna sorangan. Andika mah henteu angkuh ceuk Purbajaya. Atuh da jisim kaula mah piraning badega kaula nun iraku kedah angkuh gumede jeung umaing jiga juragan Bagus eta. Tembal Ginggi deui. Basa Ginggi nyarita kitu Purbajaya neuteup lila. Ginggi oge jadi reuwas naha cenah bet nembongkeun pangajen kadunungan. Ieu mah jelas ngajen goreng. Ginggi sabenerna hayang pisan tumanya ka Purbajaya ngeunaan kajadian di wilayah Kandagalan teh Tanjung Pura. Ngan bae lamun ujug-ujug tumanya masalah eta bisa bisi Purbajaya curigaeun ongkoh deui leumpangna geus tepi ka gerbang puri. Aduh, parantos dugi kalawang juragan, atur nuhun. Atur nuhun pisan Raden keur sajajab jisim kaula. Ceuk Ginggi unggeuk semu moyongkod. Hayu we da kaula ge eudeuk laju muru sisi kuta. Ceuk Purbajaya ngajak neruskeun leumpang. Ginggi harita teh neuteub. Kaula eudeuk ka sisieun kuta palebah sisieun Cipakancilan nya. Pikeun kadua kalina Ginggi neuteub manehna inget di palebah dinya teh aya kobong tempat dumukna Ki Banen jeung Ki Ogel. Raden, ieu teh tos wengi ceuk Ginggi. Bade aya pikeun saeunaon ngalanto ka palebah dinya? Euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana. Parantos seep cag ieu carita Tatar Sunda sareupna di Pajajaran. Urang cekapeun lah dugi ka dieu insyaallah masih hancaeun urang sadayana dina seri anu salajengna. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.